jelema di piwarang ka masjid yak siana ajengan mayar ge henteu hese teh ka surga can tangtu ibadah can pati bareng ilmu teu boga dorakana gunung naon amal keuneur cek akang tuh canda kasih Tuantun ayah sepupu mengkerami sanes Tuantun di kosan Hapunten kapunten Allahumma bihaqqil Fatihah bismillahil Fatihah bismillahil Fatihah Nasallallahu alaihi wa ijabah wa ridwan wal jannah wa natawassal biha ila arwahil jami'il awliya wal ulama alladhina yu'minuna da'wah fi wajhatil muhajirin Indonesia wa fi quryatil masjid wa naruhi gelar cibadah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masihan waktu kangge panitia ngabagikeun pok apa saya mangga antur wae ku shalawat jamaah salatu wassalamullah wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah salamullah ala yasin lajeng dia wassalatu wassalamu alaika ya habibana ya rasulullah tubi aidina kalabhilatun adrikna wahidna sari'an dari sufina wandur ilayna walabaka alifana bi ahlil badri ya Allah salatullah ala Taha la salamullah ala sin anu palai syafaat ngaoskeun ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammin wa min humma biyabil bad salatullah ala A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim
Nashkurullah tabaraka wa ta'ala wa nahmaduhu walhamdulillahi rabbil alamin wa natawassalu bi asma'ihil husna ar-rahmanir rahim maliki yaumil ba'thi wal mahsyari wal hisabi wal mizani maliki yaumiddin iyyahu na'budu wa iyyahu nas'alu wa iyyahu nasta'in wa nad'uhu 'azza wa jalla an yahdiyana as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu ta'ala 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa 'alaina ma'ahum wa fihim birahmatihi wa huwa arhamur rahimin ghairil maghdubi 'alaihim walan nasraniyyin walal yahudiyyin walal majusiyyin ولا الكافرين ولا المشركين ولا المنافقين ولا الغافلين ولا الظالمين ولا المبتدعين ولا الضالين آمين أشهد أن لا موجود إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله لا مطلوب إلا الله ولا مقصود إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخليله وصفيه الشفيع الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا أما بعد فيا أيها الراجون منه صلى الله عليه وسلم الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صل يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي بلغه barokah salawat yang kita baca mudah-mudahan jadi sababiyah kita berhak syafaat. Yang amin naik haji, yang amin umroh berkali-kali, yang amin umrohnya bareng sama AA Hariri, yang amin sing berhasil katalar Quran, katalar ngaos kitab, hasil ilmu amal manfaat. Yang amin banyak rezeki, yang amin usahana gede bati, yang amin yang jomblo dapat jodoh. Ditarik dulu. Wajar kalau ini mah parawan kan, belah ditu emak amin tarik. Sigana randa, ayah randa ayah. Parawan ngacung parawan, anu teu ngacung berarti tos teu parawan deui. Parawan ngacung. Ya Allah, ini ulah ilu ngacung. Hapunten, bulan mulut mah digeber, suantenna rada abot, diangge teras, sawios,
perjalanan ge lumayan. Dari Bandung ke Pagermaneh jalannya besar, lurus dan mulus. Yang tercinta dan dibanggakan pangarsa Api Kiai Haji Zainal Muttaqin, panjang usia sehat walafiat. Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa Pagermaneh yang didoakan panjang usia sehat walafiat. Para ajengan, para kiai, para tokoh, para sepuh, para pejabat, para aparat, para donatur, para jemaah, para santri, para pemuda, baik Irmas maupun Karang Taruna, tadi tataan namina hiji-hiji, tapi insya Allah mualai sosina catatan malaikat bakal tibagjakeun sadaya, amin. Pak RT aya, Pak Kades, Pak RW aya. Jadi masing-masing aya daerahnya. Lamun Pak Lurah tika lurahan, lamun Pak Lurah tika baturan ece ngarah kekeun, Pak Lurah tika, lamun Pak RT tika, lamun Pak RW tika. Nah ece make jeung seuri segala. Biasa-biasa ya, abdi mah tengah bodor. Abdi mah tengah bodor ngan ece we tekan. Eta pas ngomongkeun Pak Lurah eueuh nu seuri, pas ngomongkeun Pak RT eueuh nu seuri, nah ngomongkeun Pak RW eueuh seuri ece. Kok diulang mana sesuai request. Jadi kalau daerahnya Pak Lurah tika, lamun daerahnya Pak RT tika, lamun daerahnya Pak RW tika. Allah Pagermaneh diomongin malam ini supados nyariosna teu ngaran sabak kamana-mana, urang cirian ngabahas naon. Bilih abdi hilap elingan, maka ku abdi bejakeun heula. Hiji muludan, hiji anu nemalan didoakeun jembar rezeki, anu hare-hare didoakeun bulu irungna manyangan. Hiji muludan, hiji dua wiridan, dua tilu rutinan, tilu atau saya tilu pengajian ini karena tilu kan. Mami dari ayah nu kersana nu kaopat aya cicing nini tong malam dan teu kabita ku nini mah sieun kulit lagi geus peot eta kulit nini dijieun bedug teh cocok mun ditapol teh suara bedug nu ngeunah mah dina sapi kulitna teh mun kulit nini dijieun bedug pas ditapol ngageber. Nomor kahiji muludan. Jadi saya itu biasa kalau diundang, kan ceritanya Kang Luki ini ngundang saya itu untuk bicara dengan dia itu. Dan mau balik pendiam lah, tidak tahu jadi mau balik. Kalaca kenapa kamu nggak pulang? Jadi naon wae nu kudu dibahas sesuai survei saja. Yang pertama muludan, kurang dia nyebutnya mulud atau maulid. Ya, kita kompak lagi mulut lagi maulid. Mulut atau maulid. Kita sarua aing lagi mulut lagi maulid sok sarwakeun atuh. Nah, saya kompak naon atuh mulut maulid. Ari mulut teh menang di mustaq tina maulud ngan ditakhfif tulisan urang Cianjur jadi mulud. Da asli nama maulud. Naon bedana jeung maulid? Ahli mah ngapalkeun we santri bantuan. Tina walada yalidu lidatan wa waldan fahuwa walidun wa dzaka mauludun lid la talid maulidun pun teu make isim alat. Teu aya ka isim alat. Mun dilagukeun mah wa nadaya lidulidatan wa waldan fahuwa walidun wa dzaka mauludun.
Lidlatalid maulidun maulidun Lidlatalid maulidun maulidun. Ibu-ibu tong repewe baturan tuana daya tak hal itu namun iya apa dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka begitu patut maaf kompak namun iya apa ayah dengarkanlah lagu apa ya aku ingin no iya berjumpa, no iya bernyanyi no balik itu kita dihesek kompak bagaimana tuh dia jadi lurah di dia lain salina tuh dia jadi lurah di dia dihesek kompak no tadi mulut, no iya maulid, no iya bernyanyi, no iya bertemu no hayang no mana dia kompak itu hidup deh aku ingin bertemu no berjumpa, no bernyanyi biasanya ada koleksi salahnya aduh walau air mata ada di bawah ngaji masih ngulang jentul wow ayah dengan kamu aku ingin ayo sok rahasia ini waladaya liduni datan wawan fahuwa walidun wadaka lidlatalid maulidun lidlatalid maulid dibaca maulid karena fi'il mudhari'na yaulid wauna dipijen jadi yalid. Kalau maulud isim maf'ul satu anak laki-laki yang dilahirkan. Lamun cek lugot satu anak laki-laki yang dilahirkan ieu ge muballigh anu namina Muhammad Hariri Abdul Aziz anu baheula mah namina teh lain eta basa lahir ka dunia mah namina teh Syarif Ahmad Saidillah diganti jadi Muhammad Hariri Abdul Aziz. Ieu ge satu orang satu tetap dia tinggal satu laki-laki percaya ia laki-laki kudu dibuktikan entong gitu aja makanya yang dibuktikan kamu kuat ini paling luas pasti aja dibuktikan wow langsung dibejaan ke abdi lain wow tapi alit iya oke dilahirkan iya oke satu anak laki-laki yang dilahirkan secara umum, tapi yang kita bicarakan ini khusus, coy. Nu dibicarakan ke orang mah spesial, nuker dibahas ke orang mah luar biasa, coy. Lain ala kadar, lain manusia biasa. Sabab Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Nah ulang lagi saya unutan Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad manusia ya, urang oge manusia ya, beda sama beda sami baturan beda sami efek kirangan beda sami efek kirangan beda sami. Kalau diibaratkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam batu berlian, tekedah gede-gede ting sakepel batu berlian agengna, mangka legakna tanah sadesa pager maneh bisa diborong, bahkan loba keneh pamulanganan. Tah lamun eueuh mah batu oral. Kajen teuing 8 truk diamparkeun di lapang, leungit 8 siki eueuh nu neangan.
Jadi sarua nama sarua ngan beda nama beda. Sarwana memang al-a'rad al-basyariyah, sisi manusiawinya tidak hilang. Beliau barang tuang urang ge osok, beliau minum urang ge, beliau kulem urang ge, beliau menikah urang pager maneh ge, beliau gaduh putra urang pager maneh ge, bahkan rieut meueusan urang pager maneh oge. Mohon tapi teragrak derajat kemuliaan anak tina rieutna. Ari urang mah lamun dibere teu damang teh pan ragrak derajat. Oh, Pak Kades sakitu kaset jeung gagahna, da keur muyung mah muyung we. Nah harurum Pak Kades ditanya ku Pak RT, Pak Kades abi bade lingi, ulah wakate. Kami lagi keur untung. Nah, urang mah dibere rieut teh ada ragrak seutik derajat jeung gagah teh. Junjunan mah moal ragrak derajat. Eta bentenna baraya. Halo. Halo. Araya. Bahkan di antara istimewa kenabian Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta tuang, nyaeta kulem, nyaeta eut naha sabab beliau jantan Nabi sebagai Nabi akhir zaman sedengkeun Nabi qobla akhir saha Aja di situ ngerti maksud abdi qobla teh memeh akhir teh tungtung mun anakna pangais bungsu. Nabi nu pangais bungsu saha? Itu awan. Jauh-jauh di Bandung kalau nu ngadaweung gitu. Junjunan teh Nabi akhir, ari Nabi qobla akhir saha? Ngiluan cek ngiluan. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa dakwah ka jalmi sangkan. Neraskeun ilmu tauhid nu diwurukeun ku Kangjeng Nabi Musa, tapi terjadi penyelewengan di manusia. Der Kangjeng Nabi Isa dianggap anak pangeran. Kusabab anak pangeran dianggap pangeran. Pedah cek jelema anu tuman ngarandapan kehidupan di alam jagat, ngaran maung boga anaknya maung deui wae. Ngaran orai boga anaknya orai deui wae. Ngaran onta boga anaknya anakna teh onta deui wae. Ieu lamun teh maka beneran cenah Tuhan boga anak berarti anakna ge Tuhan. Terjadi penyelewengan. Padahal jelas Kangjeng Nabi Isa nyarios saur Kangjeng Nabi Isa, ya Bani Israel, hei orang Israel, turunan Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya tosna kami teh utusan Allah keur marane, lain anak Allah tapi utusan Allah. Bari mawa tugas teu saloba-lobana tapi sedua ngan dua tugas teh nu kahijina musaddiqan lima baina yadayya minat taurati, hiji deuk ngabenerkeun neraskeun dakwah anu sateu acana kantos didugikeun ku Kangjeng Nabi Musa kalimullah alaihi salatu wasalam sidaran kitab suci nu namina Taurat di Gusti Allah Subhanahu wa taala kana anu mulia. Tugas anu kaduana nyaeta wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di. Kami datang ka dieu teh kebejakeun bahwa kami teh lain nabi nu pangterakhir teh bakal nabi anu bakal datang sabada kami anu bakal nyalurkeun anjeun saha wae nu cinta ka anjeun saha wae nu kasanuturkeun ka anjeun pasti bakal selamat bae dunia dan bae akhirat. Ismuhu Ahmad alladzi fis sama'i Ahmad wa fil ardi Muhammad. Anu namina di langit mah disebut Ahmad, lamun di bumi mah disebut namina Muhammad. Shallu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kahartos kalinter urang pagermana sakitu ge kahartos kumargi parantos kahartos rupina apantos kahartos anyar keneh calakan ngadadak berat deui hidupmu penuh modus ya Allah, tapi nggak apa-apa buat kamu tuh mau aja gitu ini mah dengar dia undang-undang itu. Ari Kangjeng Nabi Isa dianggap Tuhan, ulah dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarua dianggap Tuhan. Matak ditembongkeun nuju barang tuang ditembongkeun, nuju eut ditembongkeun, nuju kulem, nuju aya nikahna, aya gaduh turunan, aya rieut meuesan. Jadi we kalalajoan ku jalmi, oh nya ieu nabi utusan Allah, jalmi lain anak Allah.
Maka baraya sadayana disebutkan min anfusikum dina kalimat laqad ja'akum, ya ayat sok dari wiridan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, utusan anu dipasihkeun ka urang ku Gusti Allah teh min anfusikum. Sapawi riwayat baca min anfasikum, min anfusikum ti diri aranjeun kabeh, artina beliau jalmi urang jalmi geneh. Bayangkeun lamun nabi na malaikat Gusti nu agung hese nuturkeun nabi. Bagaimana ketika sahur pangresa qori teh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Riwayat iswatun hasanah baraya kumaha jadi uswatun hasanah dan nabi nage malaikat ari urang pager maneh jalmi. Malaikat matara barang tuang ari urang pager maneh osok barang tuang, lebah mana urang pager maneh dek nyunah nuturkeun jungjunan dak jungjunan ge tara tuang mun malaikat lu. Lamun jungjunan teh jin bagi lieur ke urang pager maneh kumaha dek nulatna da geuningan jin nabi teh hese nuturkeunana. Untung nabi na jalmi, untung ke urang pager maneh gampang nuturkeunana. Saur jungjunan ari tuang sing lila ngagayemna kada urang ge osok digayem. Aya urang ge lamun baso amlek aya buleud basona teh amlek ge langsung aya gitu aya osok digayem goce. Ulah baso nu guruntulna badak sangu nu leutik osok digayem. Saur jungjunan teh sing lami ngagayemna mangga da teh hese nurutanana. Nyam 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 markibok nyam 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 nyam. Si ucung dijelaskan mau kita lobok ya kurang germanan mah gitu. Asal oleh nyam 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 nyam. Saur jungjulan teh lamun eut ulah diantar ku panangan kenca, ku panangan katuhu gampang nuturkeunana ngan jadi panyakit. Kada aya mah teh ku botol komo dinu harjat. Biasana panangan anu bedas teh nu katuhu, Pak Kades. Ya, nu bedas mah katuhu biasanya jarang nu kidal mah ya. Neng terang kidal. Naon kidal? Kidal teh kiri dari lahir. Itu singkatan kidal kiri dari lahir. Akhirna teh kadal, udah nu normal mah terlalu dijadikan ngarananya khusus. Akhirnya nyepeng botol ku panangan baturan nyanyi. Akhirnya nyepeng botol ku panangan ken. Jadi we anu muka ku panangan. Akhirnya ngauyup ku panangan nyunah teu. Memang ijma SNS ijma kata jumhur ulama nyebatkeun teu ku panangan kenca teh makruh teu doraka da makruh piranana. Ngan Imam Auza'i oge ngajeblak dina kitab Subulus Salam syarah tina Bulughul Maram eueut ku panangan kenca teh min a'malis syayatin pagawean setan haram hukumna eueut ku panangan kenca. Ayo sia. Ayo sia. Tapi kenapa ada ieu mah qaul, ieu mah fatwa, artinya ada pendapat jumhur. Imam aya pendapat jumhur makruh. Jadi genah ahli fikih mana? Lamun ijma kadang udah dioprek. Cek ijma salat subuh 2 rakaat. Ade ulah abong-abong rajin, urang pager mana subuh 7 rakaat. Atuh dicarekan ku Pak Haji teh ari maneh salat naon dia? Subuh Pak Haji teu balik diheureuikeun salat teh. Subuh loba-loba teh 7 balik sia budak teh ngingki bari punung hajeun rajin ka masjid naon carekan pami jeung babaturan mana ada ka mana ada ka masjid deuk naon nya salat subuh aya maneh cing-cing kalau ka masjid hanya heula salat rakaat salat subuh nya 2 atuh tong jadi sia ka masjidna nah kitu urang wae nu 7 dicarekan komo maneh ngan 2 siga ieu ades siga bojo menawayu gaduh bojo maksimal 4 kata teh ijma teu ijma jadi tong nyawa bisa aya ajengan nu ngajikeun 5
Tapi jangan kamu lutan nih. Saya bilang itu sholat kamu lutan, kamu macam-macam makanya. Ya, Pak Kades manggesnya mending ngurus umat, entong milu nyandung bagian ajengan nyandung mah. Betul Ibu? Oh alhamdulillah masih dukung. Gitu. Ari kedah tati kedah calik. Lamun tati makruh. Doraka tuh. Tuh ada makruh itu. Tapi justru para sahabat mah dipidamel pedah sunat. Urang mah teu dipigawe pedah sunat. Terus ente. Rumah ente. Sahabat mah midamel pedah sunat. Iya sunat cep. Urang pidamel. Gitu sahabat mah. Urang pager mana mah. Ari lalu guna sunat itu kudu. Kita urang pager mana kita mah. Jadi beda nanti sedik antara sahabat sareng urang. Mata lamun urang pager mana pengalaman mimpi sareng Rasulullah ada can cocok jadi sahabat. Nah, sebabnya anu bisa bermimpi bertemu Rasulullah, dia secara batin adalah sahabat. Walaupun hidupnya tahun 2024. Misalnya uih muludan teh arwi ke bumi masing-masing, nu ka kobong nu ka bumi nepe karulam musum istirahat mimpi bertemu Rasulullah cek urang teh assalamu alayka ya Rasulullah waalaikumsalam Pak RT amin Pak RT mana Pak RT RT amin atuh ayo Hansip aya sujungan teh waalaikumsalam Hansip. Lalu anjeunna teh cium tangan ka junjungan telepon cium tangan moal bisa setan api-api jadi Rasulullah moal bisa iblis api-api jadi Rasulullah dina mimpi geus pasti Rasulullah mah Rasulullah. Nah cenah gininya Pak RT bisa bermimpi bersama Rasulullah. Nah cenah ari urang mah teu ngalaman berarti urang mah can cocok jadi sahabat. Kalakuan urang masih melangelu karena derajat sahabat. Dai sahabat mah kersa midamel tertarik midamel kumargi sunat. Urang mah teu dipigawe ngahaja ditinggalkeun gara-gara sunat. Yes. Teu meunang ngawajibkeun nu teu wajib memang, tapi kan loba gairah mah ulah tuus, ulah laas, betul tidak? Ngawajibkeun nu teu wajib hukumna haram. Teu wajibkeun wajib leuwih haram deui. Kita bertahan dengan status hukum, jadi kita tidak mengkhianati istilah dalam hukum. Nanging aya gairah nu besar. Kenapa? Karena jalmi anu leres-leres cinta ka junjunan gaduh ciri diantawisna di ihya'i sunanihi ngahirupkeun pirang-pirang sunnah. Jelas? Kang Hartos. Kang Hartos acan. Acan. Tuh ini. Untung Nabi urang jalmi jadi urang teu bingung nutur kenana. Lajeng urang gancang adalah engke sapalihna penjelasanan nuturkeun. Anapun maulid disebut dua kali. Maulid kahiji disebut ismuz zaman, maulid kedua disebut ismul makan. Maulid kahiji ismu zaman nuduhkeun kana waktu iraha cenah junjunan teh lahirna dinten panunggal tahun muludannya urang pager mana moal teu terang dinten aing mah ngapalkeun we dinten kaping sasi tahun nah paling dia mujeuna kudu rada kakelek-ketek panasaran nah namina tahun gajah beda jeung kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan hari Jumat tanggal 17 bulan Agustus tahun 1845 ngajeblak angkana. Nah lebah dieu mah tahun gajahar tanggal sabaraha tahun sabaraha alasannya sabab perhitungan tahun inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah diciptakeunana waktu ku Allah perputaranana 12 bulan aya dua metodologi aya menghitung matahari aya menghitung bulan. Lamun menghitung matahari disebutna perputaran bulan syamsiyah disebutna tahun syamsiyah punten. Lamun berdasarkan perputaran bulan disebutna tahun qamariyah can disebut masehi can disebut hijriyah. Pada akhirnya kemudian disebut Masehi untuk perputaran matahari, disebut Hijriah untuk perputaran bulan. Teu acan aya angkaan tahun hiji, sugan tahun 2, sugan tahun 3, sugan daya.
kangge mengidentifikasi untuk membedakan tahun ke tahun ini dinamai ku kejadian anu pohara zaman harika. Di tahun eta alam tara kaifa fa'ala rabbuka anu nujumen awewe atawa saha bukan nama anu nujumen ulah nurutan ulah nuturkeun ulah neraskeun ulah nyambung. Alam tara kaifa fa'ala alam yaj'al wa arsala 'alaihim tarmihim bihijaratin faja'alahum cek abdi numen ulah nurutan ieu lalaki jempe berarti keur bener diantawis keistimewaan pager mana di pager mana mah lalaki ge osok tangka abdi rada lieur mikiranana mun awewe men in khaffat talwithahu hariwang urat aret getihna make pembalut gampang selapkeun kana cangcut plok supaya henteu tembus yang ada sayapnya awewe. Nah lamun lalaki men kumaha pembalutna nah solobong awi make kapas moal teu malang ieu kudu ngaramet kudu mangul kudu macu bongan atuh cek abdi nu men ulah maca ieu lalaki repeh berarti men kaciptanya tina huluna bijil getih celak gitu. Iya, maca Quran beri teka bita. Sahabat mah teu kaom ngadamu ayat Quran. Duh, wajilat qulubuhum zadathum imana yatawakkalun. Wah, itu sahabat asal kadangu Allahu akbar Allahu akbar. Langsung wajilat qulubuhum bergetar hatinya. Udun simpan. HP simpan. Salat mantap. Kalem aya keneh bisa salat lohor masa tengah dua ge. Menang ke salat lohor setengah dua menang cek saha teu menang da masih keneh ala waktiha. Ngan ieu mah ngan. Jama munafik mah wa idza qamu ila sholati qamu kusala hoream da kapang salatan teh lu badida cangkeng mah tuur mah punuk mah wadikat mah rajin daek sholat keheul lamun imam suratna pararaga lain bunga da jalmi anu nyaan cinta maka junjuran dari iman mantap idza tuliyat alaihim ayatuh ayat Allah dibacakan apa yang terjadi zadathum imana imannya meronjak meroket langsung makin mantap ieu mah diberi ayat Quran ngebate kalaka keheul dina hate teh ngagentes we cing atuh panjang-panjang teuing suratan teh ilha beresna salat siga kieu buah-buah geus kumisan ka kurus hayam ieu teh. Memang kieu keur imam ulah panjang teuing keur makmum kudu resep panjang. Lamun abdi dipiorang jadi makmum berarti abdi bakal bungah lamun imam bacaana panjang. Tapi lamun abdi dijieun jadi imam abdi bakal monokan. Bacaanana idza amma ahadukum falyukhaffif mun anjeun ditunjuk jadi imam ulah ngebat teuing ngebacaan teh karunya bisi ditukang aya nu jadi bateung. Atau kebenaran tuh urna geus loglan ai sholat dari diuk mau maksakeun bari nangtung bari bacaan lila sholat oh ya apa tuh urna da geus loglan tuh urna atuh peperieun sholat hayang pondok wiridan atuh beres sholat teh hampura deui mah katerangan lain dek mopoyo man tarokal wirda fahuwa qird man sing sahajalna taroka nu laluasa ninggalkeun sokoman al wirda kana wiridan fahuwa qird berarti eta jalma teh monyet lamun jelema tara wiridan pas liburan ulin ka kebon binatang berarti dek silaturahmi kabaraya sabab manehna oge tara wiridan da jelema tara wiridan mah nya hampura ieu mah lain dek mapoyok ngabejakeun katerangan ieu mah dek da percaya urang dieu mah rajin insyaallah kana bim urang dieu rajin kana kudu tuh masyaallah cing atuh beres salat teh
Ari cita-cita surga kabina-bina hoyong surga. Ieu tong boro-boro yang mau surga atuh di dunia ge Ferrari can kabeuli atuh. Eueuh terang Ferrari. Mobil sedan nu kantonangan 2, jog lagi ngan 2 adeun. Tapi leuwih mahal tibatan bus 50 urang. Bus 50 urang nanging Ferrari mah gusti ngan 2 adeun pangaosna 25 miliar cek. Eueuh ngajual 5 can nahi ke mobil hiji. Ari meuli surga kumaha carana da mobil kita gaweuli. Eueuh bisa jadi presiden moal kamodalan cek. Nyieun kaosna unggul terbagi ke bangsa Indonesia ke 900 miliar cek. Ari urang hayang surga, jabatan dunia wae teu kagaleuh ku urang teh. Aset dunia wae ku urang teu kapibana, dan urang hayang surga ai laku lampah siga monyet. La haula wala quwata illa billah. Punten lain moyok, lain kasar, lain ngebahas kebon binatang, ngan imah kalau cek katerangan. Ari kirdun teh hartina monyet hampura bisa. Da lain monyet hakiki, monyet manawi ieu. Naon maksudna cenah monyet hakiki, monyet manawi? Heuh pan aya monyet hakiki mah monyet teh geuning kan. Monyet tu ari monyet manawi mah lain monyet kan kalakuanna siga. Neng nyebut monyet ulah bari motor ka dieu. Ari nyewa kunaon ka kan. Semua monyet, ampun bari motor ka urang. Neng yang dicaplok wae. Neng hayang diemot wae aya. Baraya sadayana hadir. Atuh ba'da sholat istighfar atuh. Kenapa? Karena jelema nu daek istighfar manis tagfara fi julusihi ba'da sholatil maktubati. Masih kena cinetan dina calikna. Derangdang maca istighfar. Nu mana we istighfar mah kumaha akang anu tos nampi ijazah ti guru. Aya anu astagfirullah, aya anu rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, aya anu astagfirullahal azim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li masyikhina jeung saterasna. Pokona ucap istighfar atawa Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Nu mana we bacaan istighfar tuluy disambung ku subhanallah sabaraha kali neng. Nuhun, lajeng disambung ku alhamdulillah sabaraha kali neng. Lajeng disambung ku alhamdulillah sabaraha kali neng. Lalu disambung ku la ilaha illallah wahdah sabaraha kali neng. Allah janji ngahapus kana dosana, ghafarallahu dzanbahu law kana mithla zubadil bahr. Allah ngahampura kana dosa na sok sanajan jumlah dosa na teh saloba busa nu aya di samudra lautan. Mangkilang yuk keretan tukang doraka hungkul. Wih mah keretan lagi tukang doraka. Tong nyeri hati disebut tukang doraka. Bisi aya nu teu narima disebut tukang doraka. Berarti anjeun geus kawaris sifat Firaun. Mung di aku umat jungjunan. Da cirina umat jungjunan mah sadar doraka. Yes. Ieu ge mau balik tukang ngasihatan batur sarua kamu balik daya dosaan itu. Ngan bedana ya aya jalmi teh aya nu nincak ti kotok langsung jengke, aya nu nincak ti kotok kuyang tai. Naon maksud nincak ti kotok jengke? Nincak ti kotok jengke teh supaya najisna teu ka mana-mana. Neangan cai sangkan bisa ngilangkeun najisna. Aya deui jelema nincak ti kotok kuyang tai paribasa naon? Aya jelema nyieun dosa teh teu ngaja, sabada dosa terjadi goat-goat hanjakal tur istighfar nobatan kana kalakuanana. Aya jelema kagok borontok ka kolam perang geus nyieun dosa teh dituluykeun. Teuing faktor ngeunaheun, teuing faktor gadeuieun, teuing faktor geus da kagok doraka tuluykeun. Aya begitu aya. Begitu aya. Ngan anger cenah sok aya nu moyok lah. Aya jelema embung ngahargaan ajengan, aya jelema nu hormat ka ulama, alasan lah ajengan ge sarua jelema, sarua osok dosa. Heueuh, ngan beda jelema nih, ajengan mah apal cara tobatna, mail sia teh. Sok kudu da jelema, ka ajengan siga KCS. Tat, kamana tat? Ampun. Paling deuleuh ulama ka jelema nu sok akrab ka ajengan. Tat, kamana tat? Tadi orang pagermana ka ajengan nu sok tutat gitu eureunnan. Jadi hateun malaikat. Tat, kamana tat? Para ajengan anu sok digitu-gitu tah ieu cara ngawalarna. Tat, kamana tat? Ka hareup ton. Sok kan tutat tutor gitu.
Ya, di lemur abdi bae dek agul we abdi. Tadi alus pada turukan. Di lemur abdi di Cigonewa di Bandung. Kaajengan eueuh nu wani siga kitu tudad tudod. Tapi di amparana teh pangarsa bade ka mana pangarsa? Bade ka kulon ceuk. Linggih heula. Ece neme ngagoreng ranginan engalnya. Mangga diraosan ranginan ece. Hatur nuhun ece kalau rasan rusuh lajangkeun pangarsa. Lempang deui ngalantungan bumi nu kahiji deui pangarsa bade ngabujung ka manten pangarsa linggih heula. Neme ngajait bolu tina open raosan bolu ece haneun. Hatur nuhun ece rusuh lajangkeun lempang deui aya nu anyar kagoreng suuk pangarsa linggih heula raosan kacang ece. Kena bolu kena kacang. Terus bakatku bager di Bandung mah si ece teh nawisan kacang kaajengan pangarsa raosan kacang ece. Apaan suuk jeung kacang teh eta-eta keneh. Cing bedana naon kacang jeung suuk hayu. Benten ya. Ai suuk Kacang. Kari suuk kacang teh. Kacang. Kacang. Kacangan anu di toplesan ce, nu di toplesan anu make bawang gini. Jadi kan aya kacang bawang, aya kacang bau bawang, aya. Kong keteu make bawang tapi mirip jeung bawang aromaana teh. Lalu sama kades. Ungeut deui. Mau seru. Lanjut. Naon urusanna cenah ngahargaan ajengan jeung cinta ka Rasulullah. Pagar mana? Kama qalahu sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramahu wa man akramahu jannah. Sing saja man memuliakan ulama berarti dia mati memuliakan kami seujung dinan. Sing saja man memuliakan kami seujung dinan maka dia mati ngagungkeun Gusti Allah. Sing saja man ngagungkeun Gusti Allah maka tempat pembalikan bakal surga. Amin benar. Ceu abi mah kadang-kadang lumpat matak perhatikeun ulah malaung kaliwat. Man saha lah sing man mah urang paker maneh we pokona. Akroma nu hidang sopoman ngamuliakeun ka saha atuh aliman kajalmi alim ka para ulama. Ka para ajengan, ka para kiai. Faqad akramani mangka teman-teman kuat ka ditahqiq kitu. Fi'il madi diseret ku qad harfiah berarti tegas kalimat eta mah. Faqad akramani sungguh dia telah memuliakanku. Kade berarti jelema nu teu bisa ngahargaan ajengan sarua jeung ngahinakeun ka junjungan wani ngahinakeun junjungan sapaat karek hayang surga cantang tu doraka ngaguluk ka junjungan ngahinakeun wah balah hijau. Lajeng kumaha waman akromani lan utawi sapa wong nu mana we eta mah jalmina nu kersa ngamuliakeun ka kami saur mantena junjungan nu mulia faqad akramallah sungguh maka sungguh dia mengagungkan Allah. Salajengna waman akramallah fama'wahul jannah engke wihna moal linglung pasti ka surga palai ka surga. Nah, cenah mau balik nyebutkeun bahasa moal linglung sabab memang balikna kudu ka surga. Lamun salian surga linglung. Naon maksudna? Maksudna kieu. Di pagar mana aya polisi? Kang Apip, polisi. Ari asli di mana? Oh, jenengan ngertos golongan di Sunda. Sampun ngertos. Pun nami jenengan ten Janjuk. Sampun nami jenengan ten Janjuk. Sampun nami ngertos ngomongin golongan di Sunda. Dia betul sudah mau aja. Alumni Jawa, makanya bisa bahasa Jawa. Si Mas Apip ini, saya panggil Mas ya, yang Jawi. Oh, jelema, di Jawa mah ayana wong. Mas Apip
Berani sampun nikah jenengan. Napa boten? Oh dereng. La haula wala quwata illa billah kawin. Nanti Mas pulang dari sini ke awak kubaikin lah. Bina-bina teuing jadi polisi sudah, nikah belum? Ini banyak di Randa. Randa nih. Ini Palawan mau tidak saya carikan? Kalau benar Pak Amil mana Pak Amil? Oh ya Amil ada di sini. Apa susahnya? Seragam sudah resmi. Itu seragam kan direstui negara. Bukan seragam palsu. Ini ada Pak Amil ini. Tolong ditunjuk Pak Amil. Bagaimana dia menjalankan tugas dengan tenang sedangkan di rumah tidak ada istri? Iya. Suami pergi kerja, bela negara, istri di rumah Allahumma sempurna coy. Ini mau bedil humbur. Usapan bedil minyakan heran. Bedil aja kan polisi. Astagfirullahaladzim. Bedil nu mana? Bedil nu bisa nembak. Bos aku bisa nembak. Misalnya ceritanya sudah nikah lah ya. Iya aja dulu lah. Mas Afif orang Jawa Timur, lahir di mana? Lahir, saya alumni Banyuwangi Mas. Lahir di kalau Banyuwangi setengah Madura tuh bahasanya. Di Banyuwangi Mas Afif lahir, tumbuh dewasa, pendek cerita menikah dengan orang Banyuwangi misalnya. Lalu punya anak. Mas Afif dikasih tugas sama negaranya di Pagermaneh Cianjur. Nggak tahu berapa tahun, akhirnya anaknya, istrinya dibawa ke Cianjur. Lazim kan seperti itu kalau anggota polisi? Bawalah ke Cianjur. Baraya. Seperti kita anak. Bapak kita itu Nabiullah Adam alaihi salam. Penduduk surga. Bukan penduduk dunia. Bukan penduduk bumi. Tapi penduduk surga. Tapi Allah menghendaki ia alam bumi kudu gaduh khalifah. Dan yang dijadikan khalifahnya adalah jalmi. Lalu diberi tugaslah Nabi Adam oleh Allah untuk jadi khalifah di muka bumi. Jeleng mereka alam bumi paripaos bojona nuturkeun atuh urang putrana malah lahirna jadi dia. Siapa tahu malah Mas Afif ini nikah sama orang Pagermaneh terus anaknya lahir di Pagermaneh, masih mungkin. Tapi suatu saat Mas Afif disuruh tugas di Jawa Timur, ya anak istrinya dibawa ke Jawa Timur. Ya, karena bapak kita Nabi Adam ditugaskan di bumi, urang anaknya jadi ngilu ke alam bumi. Berarti sebenarnya urang teh anak Nabi Adam. Lamun engke uih kudu ka mana? Ka imah bapak nyai. Ari imah bapak urang di mana? Di surga. Matak lamun tenepi ka surga linglung ngaranna. Da budak leutik ditanya nyai, bumi nyai nu mana? Nu itu dari imah mana? Imah bapana eta. Ya budak leutik boga imah. Umurna kali 7 tahun. Kalau boga imah. Mayar pajak moal KTP can boga. Budak leutik usaha bisa karena duit can bener ngitungna. Nyai bumi nu mana? Nu itu bapana eta. Kita ini anak. Anak siapa? Anak Nabi Adam. Nabi Adam di mana rumahnya? Di surga. Berarti kita pulangnya harus kemana? Ya ke surga. Maka lamun tenepi ka surga linglung ngaranna. Maka saur junjunan alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhalal jannah. Nurut ka kami surga balikna. Naon urusanna nurut ka kami? Da kami moal nuduhkeun jalan pinarakaeun. Kami da ngabedakeun maraneh teh kudu balikna ke surga. Alkhalahullahu jannata ala ma kana alaihi minal amal, maka kalakuan sing pantes kahartos henteu. Alhamdulillah kahartos Bumargi parantos kahartos dacar tapi cangkeug tuluh jadi awak patuangan nyaringit sing sireman walikat berat mas tak kejangar butuh duit Allah kesalahannya mau nih kemarin wih deh ngarah tengah capra alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahun tersebut dinamai tahun gajah karena ayat kejadian Makkah diserang oleh seorang jalma dari Yaman bernama Wawalak Abraha.
Ketika Wawalak Abraha membuat sebuah strategi besar dan pasukan yang fantastis untuk menyerang Mekah, Wawalak Abraha, siapa namanya? Apa yang bisa pertanyaan ke di sekolah? Jadi siapa nama orang yang menyerang Mekah teh? Nah, siapa? Paling gampang ngatalannya. Wawalak Abraha ini membawa pasukan gajah. Buat orang Mekah ini sesuatu yang aneh. Ulu pasukan gajah, ulu aneh. Maka dinamai tahun. Andai Wawalak Abraha saat itu membawa pasukan cacak, ini mah teori, berarti tahun itu namanya tahun begitu. Jadi tragedi itu dilempeng. Makanya ulama menyebut 3 nama pada tahun kelahiran tersebut. Yang masyhur di pagar mana? Tahun gajah. Sebahagian ulama qala ba'duhum min ahli tarikh, sebagian ahli sejarah tidak menyebut tahun gajah, tapi menyebutnya tahun ababil. Keharti dari sejarahnya gajah itu adalah pasukan yang hendak menyerang Ka'bah, tapi Ka'bah dilindungi oleh Allah dengan cara mengutus pasukan udara namina ababil. Nyanak batu tinaraka numana dialungkeun eta batu, dipurageun eta batu, kena kana awakna eta pasukan, mangka eta batu teh siga hileud nu ngagorogotan daun, seutik-seutik bubuk, mata warga Mekah tidak kerepotan dengan jasad dan bangkai dari pasukan itu. Nah, beak teu nyesa bubuk, nah hiji jeung kebul, nah hiji jeung taneuh padang pasir. Teueuh tapak nu panggilanna maot si Wawalak Abraha. Wawalak Abraha jago sih gagal dicetar. Ketika dibaledog keuna teh kana jempol suku. Keuna teh kana naon? Kan misalnya dikalieukeun ya kana mun-munan ya. Sok kameramen dieu ke nyenengan posisi sok. Dieu ke kameramen. Jangan posisi mati saya ngagawekeun dan gede pahalana iya. Langsung pakai wide. Langsung pasang lensa wide. Jemaah, ketika ada di baledogeun kana emun-emunan, ubun-ubun, si Abraham manggali cat iya. Ketika murag kana jempol suki, kana sapatu sih. Jadi awakna Abraha itu tergerogoti ka'asfim makul, seperti daun yang dimakan hilet, itu dimulai dari kaki. Maka panghese nama saya teman gila mau teh suku heula beak gerabat bubuk sampai lutut, sampai dia tidak bisa berdiri, ngagepuk ngarasakeun nyeri paha, gerabat terus kan udah. Jadi sacangkeng beak awak kaluhur masih hirup, pepereket ngarasakeun nyeri. Saha si Wawalak Abraha. Kumaha aja etana beak kan etana teh aja. Etana beak digorogotan. Henteu murah henteu tapi beak nu diteang gua aja diteang. Kalau berat teuing. Puluh siang setengah 11, tadi teh setengah 10. Berarti geus sajam. Mana Kang Luki? Mana si Kang Luki? Kesepakatan kita kontraknya 1 jam ya. Dia sudah habis 1 jam, berarti tamihan. Kang Luki tamihan aja. Lu kemarin mah lagi deh, lu kemarin mah. Gimana tamihan? Ya abis teh keur nyieun madrasah anyar, gedung anyar, santri. Ada program baru di Kobong deh, ada mau program tahfidz nalar Quran. Awalnya teh aya program nalar. Karena abdina teh acan gaduh generasi. Alhamdulillah salah sawios murang kali abdi yuswa 14 tahun tos wisuda tahfidz 30 juz Quran. Usia 14 tahun. Anak abdi nu hiji deui baru 3 bulan nalar Quran baru berhasil 12 juz. Sisanya tinggal 18 juz lagi, targetnya nanti bulan Desember akhir tahun dia sudah hafal 30 juz usia 13 tahun. Doakeun amin. Maka memeh barudak tamat nalar Quran abi nyieun heula gedung tahfidz. Jadi kan lamun barudak geus bisa geus boga mah urang geus tinggal tiluluykeun. Ke teu kudu ku barudak urang we heula juz 30 heula, juz 28 heula,
juz 28 geus juz 8 kakarajeng ka juz kahiji, juz kedua, juz katilu. Tapi ka 30 juz gitu. Doakeun Abi, insyaallah bulan silih mulut Abi mulai pendenahan tanah, ngukur tanah, ngebok pondasi mau bikin gedung takfir. Amin. Ya Rabbal. Maka jauh-jauh ka pager maneh ge abdi teh daek sebab butuh doa di sadayana. Ampun urang dia. Tapi Nabi ya, ayo urang dia mah kitu pikiran nanti. Terus Bener tak kitu teu lieu, itu bapak di dia bapak majikan. Baraya muslimin muslimat, Maulid anu kedua disebut Ismul Makan, tempat kelahiran. Di mana lahirnya? Di kota, tapi ngantun gerana di kota Madinah. Terus dugi dacan ke Mekah, aminan sing dugi ke Mekah. Terus dugi dacan ke Madinah, aminan sing dugi ke Madinah. Abdi gaduh amalan tiap bulan Safar. Setiap kan mau balik mah cara ngitung dapat kades, mau balik mah cara ngitung bulan teh kieu. Muharram, Sabar, Mulud, Selimut. Sabar bulan kedua teh nu ngonam. Bulan Safar mah repeh, nu nikah, nu disunatan, nu hajat. Maka mau balik mah Muharram, Sabar, Mulud. Maka bulan Safar mah abdi teu betah di lemur aja, dan naonan di lemur ke hulam jentul. Maka kan tiap bulan Safar angkat ke Madinah aja abdi mah. Di Madinah dina jentul bawa atas kajungjunan ya Rasul ieu kuat kapinu dina kalender abdi bulan Mulud gunung Monang abdi teh menang bagja jeung berkahna we gara-gara nyarioskeun pangarsa restuan atuh abdi pangarsa bade muludan. Jadi memeh ka pager maneh teh minta izin heula ka Rasulullah. Mata kami menyebutkan kieu nu Monang teh kabagean lain abdi nu hanya urang berarti. Nah, abdi sudah minta izin kepada Rasulullah. Da langsung tadi tuh ya Rasul widian abdi ieu mayunan nu ngulem termasuk anu disetorkeun ku abdi teh aya nami Kang Luki di dia teh. Kang Luki pager maneh nomor telepon 08 bla 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 sekian alamat sekian itu tos disetorkeun. Restuan lamun ieu teu barokah Gusti gagalkeun. Aya we teh pakade sudah gagal aya untuk pul ka sumporkan itu bulan Mulud nu kamari teh. Ayo lo gagal. Ya Rasul lamun ieu maslahat mugi aku Allah dilancarkeun lamun teu maslahat mending gagalkeun ya Allah. Pawartos abdi ka jumlah. Eta teh bari salat di Raudhah pakades. Anu tos dugi ka Raudhah mari mengenang, saha tos dugi ka Raudhah mari mengenang pengalaman zaman di Raudhah. Salat di Raudhah, beres keluar di Raudhah baraya aya gapura. Da Raudhah teh ma baina baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mimbarihi, area yang ada di antara rumah dan mimbar itu teh raudhah teh taman min riyadil jannah, ti pirang-pirang taman surga. Mata sing jelema nu tiasa lebat ka raudhah berarti teh kaya jelema teh tos lebat kana surga na Allah. Ataupun misalna aya jelema nu tiasa netepan dina eta lebat ka raudhah berarti sami-sami eta jelema teh tiasa netepan di lebat ka surga. Atara bisa kada wirina saudara jangan sakada pada jelema teh sami-sami di dalam surga saudara-saudara. Saya menang muasaan di santai. Betah wiridan di surga, di surga di Raudhah. Bahkan aya punten enggak biar menuju sujud di Raudhah. Ya Allah, bilih balik punut ayeuna lillahi ta'ala ikhlas mututin abdi maot dina nalika salat. Mangga Gusti bilih balik punut ayeuna nyangakeun. Mun dulu abdi sujud teu maot-maot tapi teu sujud. Ayo udang dewe tunggu mah dicantu di lapar deh. Ketika abdi keluar tina panto Raudhah, pasti abdi belok kiri ziarah ka Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ziarah ka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ziarah kepada yang tercinta yang termulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantri luar biasa, akhirna mapah kita tiasa ngalengkah. Ece akang eteh mapah teh tiasa ngalengkah dugi ka set tiasa mapah teh ngageser. Seret liren. Tongong abdi nempel karena dada batur, dada abdi nempel karena tongong batur. Pada deh. Set liren. Yo, mapah sudah pinu. Akhirnya bisa luak liat. Ngan lain ningalian rana, ada pisah ya. Luak liat ningalian ornamen masjid di Raudhah sakekeun makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya gapura Raudhah. Ayat 2 numpang lempeng na Raudhah, ayat tulisan dirinya kaligrafi tina emas. Apal di mana eta Kang Haji emas warnana koneng.
Sebab emas mah warnana konengan teu sakur-sakur nu koneng eta emas. Kapan baheula ke pesantrennya diajarkan ku guru kullu kaleciin buledun walaysa kullu buledin kalecian. Setiap kaleci pasti bulet, tapi teu setiap anu bulet eta kaleci. Contohnya seperti siki kalengkeng eta teh bulet tapi lain kaleci. Nah, sih coba itu sendiri. Sudah itu mah kaidah itu mah. Setiap kaleci pasti bulet, tapi teu setiap nu bulet eta kaleci. Contohnya siki kalengkeng, tah eta bulet. Tapi lain kaleci. Astagfirullahaladzim. Memang muncul hasil kecil. Ditingali ku abdi kaligrafi na tulisan naon qala sallallahu Punten dong pagar mana mah gitu. lainnya udah pagar mana banyak mau balik ke digodakan dialokan mengabi jadi udang dia pas mandi diinti gimana kayak apa sih itu mana laki tapi demplon kecil kayak demplonnya oleh wabi dah abdi teh berat badan tuh biasa-biasa ngan 100 kilo ini yang luar biasa maka abdi mah nyangan teh nu montok nu boga mah watir da katini sakedeng jo ngejrel bar biasa deui na qala sallallahu alaihi wasallam qala parantos midauh saha Rasulullah sallallahu mugia nambikeun rahmat saha Allah alaihi ngatasé mantenna wasallam mugia ngadugikeun salam ka mantenna dauhan junjunan syafaati li ahlil kabair min ummati hartosna syafaati ari syafaat kami saur saha nah gitu atuh ya lu mah kayak apa hutang naon teh syafaati ari syafaat kami teh saur saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah syafaati ari syafaat kami eta teh li ahlil kabair dek dibikeun ka tukang dosa jadi lamun dipager maneh aya tukang dosa eta teh insyaallah disyafaatan ku Rasulullah ngan punten kedah uninga oge dosa teh aya dua aya dosa leutik aya dosa gede di dieu mah disebut lagi dosa nu gara rede mun dipager maneh aya tukang dosa bari dosana dosa gara rede anger teu dihare-harekeun junjunan kumaha saur mantena syafaati bi ahlil kabair min ummati mun aya umat kami nu dipager maneh mun aya umat kami anu ditanggeng lamun aya umat kami nu dicandur mun aya umat kami nu dijawab barat eta jelema loba dosa bari dosa na gara rede tetap bakal dipikirnya aku kami insyaallah di agihan syafaat bager teh junjunan tuh geus buku nu rajin ibadah tukang doraka dipikirnya atuh naon alasanna urang teu hormat ka junjunan naon alasanna urang teu takdim ka junjunan naon alasanna urang teu bungah ku ayana junjunan mata muludan teh naonan bunga muludan teh naonan naon alasan muludan bunga naon sabab muludan bunga naon mau tapi semuludan supaya urang jempe wae bapak-bapak supaya urang sing aya kahayang atuh ngarapat tarik-tarik naon alasan muludan teh ngarah di akhirat oge saur Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu qul bejakeun ku anjeun saur junjunan teh kedah ngadugikeun naon Gusti bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu bi fadlillah kalawan fadl kautamaan ti Allah wa bi rahmatihi sareng kalawan rahmatna Allah falyafrahu mangka misti urang pager maneh suka bunga misti urang pager maneh lamun ece bunga dibere duit ece kudu leuwih bunga ku junjunan lamun salira bunga ku pedah boga bangga maka salira kudu leuwih bunga ketika salira gaduh junjunan lamun salira can bisa ngarasakeun bunga jadi umat junjunan nepi ka eleh eta ka bunga teh ku bunga menang duit
lamun boga duit mah bungahna beurang penting nepi ka deuk sare ge teu daekeun reup da kabayang hayang meuli kantong anyar jeung ngadeprean motor anyar gara-gara menang duit anyar gara-gara taneuh nu di Lebak Bayu bisa meuli motor bisa meuli TV suang jeung kongkorong mah dijamin ngagurila sare ge teu tibra langsung teu daekeun reup kabayang-bayang gara-gara boga duit padahal demi Allah berapa uang yang kau dapatkan berapa aset yang kau miliki setinggi apa derajat dan jabatan yang kau dapatkan demi Allah itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan rahmat Allah diutuskan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Wah iya orang pager mana mah santak seri tepuk tangan buat orang pager mana lain gunung disentak oke seri orang gitu mah ada ya pengajian berkat pinuh dia lebih ke jalan tiap rutinan gitu lah haula wala quwwata illa billah baca jam abdi masa jam 2 jam kayak uing abdi mah bener justru cuma bagi dia ya pengajian rutin dia abdi diundang ceramah ke Hong Kong. Aya komunitas muslim di Hong Kong namanya teh Islamic Union of Hong Kong diulang ka ditu ceramahna ku bahasa Inggris sabab lamun ku bahasa Sunda itu dengar dia lamun ku bahasa Cina abi nu teu bisa jadi ku bahasa Inggris hah bahasa ini kayak gitu we kumaha kereta abi ceramah bersemangat saudara belum benda we abi belum semangat pas abi benda sarare sing goreng abi suudon lain sare memang benda nah sakitu-gitu nah da abi dionang ke Hong Kong bu punten ya ieu mah can ngomongkeun ngeupulan Kang Luki can ngomongkeun ngeupulan iya urang Hong Kong menang abi Pak Kades otomatis kan pesawat itu akomodasi operasional mereka sediakan tiket pesawat kebalannya abi Pak Kades mereka sudah siapkan mereka kirim dalam bentuk email dalam bentuk PDF pulang dan pergi untuk tiket pesawat aja PP sudah 11 juta tiket pesawat diunggul di itu abi kudu make hotel dan boga imah samboga mitoha di itu kan itu selama 5 hari di sana mun hotel seperti 1 juta berarti bersebaraha gede 5 juta makan setiap hari 3 kali yang disediakan hotel hanya breakfast berarti tambahnya harus 2 kali kalau setiap 1 kali makan budgetnya adalah 250.000 berarti 2 kali makan itu 500.000 aja tong dibandingkan yang di dia mana nasi kuning sabungkus bisa cukup ke 7.000 di itu mau anjing aja sekali tuang bisa 250 berarti 1,5 juta sampai dikali 5 sama dengan 2,5 juta geus 7,5 juta ditambah 11 juta sama dengan 12,5 juta sana naon geus 18,5 juta sana naon can jeung ngeupulanana teh jadi urang Hongkong mah teu pira hayang ngaji meuli ka gede bobolot ongkos teu mah tinggal datang ka dieu atau kana rutinan poe naon atuh dia rutinan poe Jumat malam Jumat tinggal datang ke masjid teu kudu ngongkos teu kudu mayar teu kudu make karcis tinggal daek masjidna geus jadi ajenganna geus bisa datang urang tinggal hadir non hesena Ojo bulan mulut abi ulin ka Derenten kebon binatang lalojo monyet mayar 50.000 saudara pamajikan mayar anak abi nu leutik ge mayar abi opatan kanu gede mah di pasantren nu leutik unggul dibawa 50.000 calana geus 200.000 deuk lalojo monyet bari teu aya barokahna lalojo monyet mah jeung monyet mah bisa nyapaatan tapi ece mah di piwarang ka masjid yak siana ajengan mayar ge henteu hese teh ka surga centang tuh gimana centang dibalik ilmu teu boga dorakana gunung naon anu keuneu cek naon anu keuneu tapi sing rumasa sok sanajan awak urang teu bogaan mesin maksudna mah teu berilmu
Awak urang teu bogaeun mesin, tapi lamun dikaitkeun makana lokomotif bogaeun mesin dari stasiun Bandung sampai ke stasiun Gambir Jakarta ngagidig wik wik cus wik wik cus gerbong teu bogaeun mesin ngilu nepi ka Jakarta. Syaratna cukup ngain. Lamun urang osok ngaji jeung ajengan, sanajan urang lain ajengan, urangna lain jalma berilmu, urangna hapa ku pangarti jeung pangabisa, tapi urang ngait ka ajengan, kayak ku ajengan dibawa ke surga. Amin. Ya Rabbal. Amin. No, cek. Jadi pakai ke surga. Gitu atuh. Datang malam Jumat malam rutin, oke? Lamun jalmi maut bila kaayaan boga hanca rutin, maka eta jelema mautna syahid. Husnul khotimah. Aya santri masantren, can beres masantren lagi maut syahid. Ieu mah ceu jaga di lemur, akang di lemur, tiap malam Jumaah datang, boga hanca ngaji malam Jumaah, ari pek hiji waktu maut dina kaayaan boga hanca ngaji, berarti statusna thalibul ilmi, orang yang sedang mencari ilmu, maut syahid. Ari jelema syahid maut di mana? Bakal di mana? Bakal di surga. Nah, sakur nu maut syahid bakal yuhsyaru ma'azum roti syuhada'i wa sultanuhum amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib. Jelema nu maut syahid bakal diriungkeun sareng para syuhada, anu sultannya para syuhada adalah paman junjungan anu namina Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Geus pasti ka surga ge, amin atuh. Amin. Pan ayeuna can tangtu ka surga ge matak sing rajin hadir ka pangajian. Matak teu kaget abdi mah lamun aya nyebut muludan wajib. Nah, sih teh muludan wajib. Teu ada sok ngaji unu mingguan tara datang. Nijuk ngaji poe antara datang, ngaji bulan antara datang, atau muludan mau pindah di pagar mana? Usum mulut tina macarang, geningan lu ditodika todok itu. Atau lumayannya satu sekali dari ngaji atunya. Alhamdulillah. Ngan hanya kal ngaji tabligh karena ngaji umum. Abi teu ngabahas bab cai, abi teu ngabahas wakatalan wudu, anu pasti hukum wajibna nu jelas fardu ain. Eta nu paling penting. Lamun salira ngahurmat kamu balik nu jauh-jauh datang bari teu lila 2 jam 3 jam, salira leuwih wajib deui ngahargaan ajengan setempat. Amin. Abdi mah datang kana panggung cek abdi teh assalamualaikum, cek jamaah teh waalaikumsalam. Apal di mana cara ngajawab assalamualaikum salam? Cek abdi teh Nabi Muhammad, cek jamaah teh sallallahu alaihi wasallam. Apal di mana memal nami junjungan ku shalawat siga kitu carana? Apal di para ajengan lu mana? Dari batu pernah ngawuruh di pagar mana? Anu milik we. Alhamdulillah ya Rabbil. Udah telepon masuk guys. Angkat dulu. Maka jamaah sadayana muslimin muslimat hadirin wal hadirat, sebuah kebanggaan bagi kita bisa hadir pada malam hari ini di sini. Mugia urang diridian ku Allah engke teh ngariung deui di surga. Kalau kita diizinkan Allah berkumpul di dunia, insya Allah diizinkan di surga. Amin. Ya Rabbal. Beres lah. Da jamaah geus tuluhnya tong dipaksakeun deui. Yes. Jujur hirup mah tong sok gede bohong, tunuh gitu. Tunuh tacang. Ari salira jami keresek. Keresek. Nu jujur hirup teh ulah maksakeun maneh. Tunuh. Tunuh teu. Tunuh. Tunuh. Da tunuh. Arebelnya. Maka dia setelah ngurus umat sehingga dia barudas karena pengajian tepuk tangan atau buat ini apa Irmas ini apa itu santri dari Irmas mana? Oh tepuk tangan buat Irmas dan santri ya. Amin ya Rabbal. Ya udah kesimpulan aja ya. Oke ya Pak Bang Sapi ya kesimpulannya dari nama ya tadi Pak Bios tapi saliknya. Ngalangin naon
Memang bedanya kelahiran orang dengan kelahiran Rasulullah apa? Saya ingat pernah mendengar ceramah Gus Dur. Keren ceramahnya. Bakatku keren, diapalkeun ku abdi eta aya sepotong kalimat di Gus Dur diapalkeun. Dan abdi penasaran hayang tulisan aslina dipilari kapenak dina kitab Mausu'atur Raqaiq. Kalimatna kieu, waladatka ummuka ya bana adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura faj'al li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Waladatka ummuka ya bana adam bakiya, anjeun dilahirkeun ku indung anjeun, anjeun ceurik leres. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, tapi jalma-jalma sakurlingan anjeun mah sareuri leres. Balikeun keadaan faj'al li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura, engke malamun maut anjeun kudu seurik sedengkeun jalma-jalma sakurlingan anjeun kudu ceurik. Ulah amat basa lahir urang ceurik engke maot ceurik deui. Basa lahir jelema sakurlingan urang sareuri engke pas urang maot sakurlingan urang sareuri deui. Kudu dibalik. Waktu kita lahir, saya menangis, orang lain tertawa. Waktu saya mati, saya harus tertawa, orang lain menangis. Alamat tina naon teh? Saat orang-orang di sekitar kita tertawa, mereka gembira, maka apabila mereka menangis saat kematian kita, berarti mereka merasa kehilangan. Nah, merasa kehilangan berarti aya kemanfaatan di diri orang. Berarti orang asup karena kategori khairun nas. Kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin nas. Pangsa sanajan anu tiasa manfaat kanu sejen. Nah, berarti baraya jelema nu teu manfaat hirupna, mautna bakal bari ceurik. Naon maut bari seurik? Husnul khotimah. Naon maut bari ceurik? Suul khotimah. Nu sejen kumaha? Careurik. Ya Allah, jalmi soleh mah maut ge diceung-ceurikan, tapi jalmi koplok di mana-mana maut batur ngadon ngawekdor. Cek dina toa teh innalillahi paranos ngantunkeun. Kumaha cek jelema? Innalillahi ka jalmi soleh mah. Lamun jalmi koplok maut paling oge si eta tulus bae. Bahkan malaikat nyebut nyawa anak sopan. Mangarsa, assalamualaikum, nadawidi, mager malaikat lagi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan meridhai dan diridhai. Ayat ini pesan di Gusti Allah, fadkhuli fi ibadi, mangga geralinggi karena golongan abdi-abdi kami. Ayat ini pesan kedua di Gusti Allah, wadkhuli jannati, mangga geralinggi ka surga anak kami. Nadawi di pangasa deui mah SOP kana dicabut nyawa mana satos wakos hapunten seutik-seutik we. Aduh punten pangasa bilih karik deui. Hapunten pangasa sakedik-sakedik ieu mah. Punten pangasa punten. Sakedik punten. Asal-asal sakedik-sakedik. Asal-asal sakedik-sakedik bari kameusan nyebut nyawana ge henteu burung busu. Asal-asal punten bilih tarik teuing asal-asal. Selesai, ibu tarik teuing masa selesai. Teh kajalma soleh, tapi lamun kajalma koplok, setan ngagegap, tanukan bari sihungan, bari panonna hurung aya seunah. Tadi siapa nanya gega. Ngadudut nage sahabat. Di alam barzah ke sopan malaikat. Wah, ahlan wa sahlan, pangarsa api. Padang Yusuf api. Ceritanya di alam barzah. Api, selamat datang di alam barzah. Permisi api, saya mau bertanya. Abi ge terang da api dan ngawuruk tauhid di pagar maneh teh. Ngan imah SOP pangarsa kena ditarus punten api man robbuka saha pangeran api teh. Geunah saur api teh. Allahu Akbar. Gagah jalmi sol. Lamun jalmi awan kumaha? Gegak malaikat. Emau. Emau. Manrok buga. Boro-borone malam ngadon gempur jeung geung. Malaikat teu bisa diajak damai, langsung salam dari binjai.
bentar jeung tanggurak-tanggurakna udah ngomong naon ya. Mata faj'al li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Sepanjang hidupmu harus jadi proses untuk membalik keadaan. Zaman lahir anjeun cerik, zaman maut anjeun kudu seurik. Zaman lahir anjeun diseungseuyan, zaman maut anjeun kudu diceungseurikan. Jelas? Kartos lamun keceparai kene modal serangan monang Iman Opel udah genter jadi. Maka baraya sadayana dengan barokah muludan mudah-mudahan orang hirup beramal mau husnul khotimah ngadiung di surga salam Rasulullah. Amin ya rabbal. Aduh gimana ya Allah. Nggak ada apa-apa deh ya deh. Padahal tadi atas ada. Abdi pada ijazah terakhir, ijazah sholawat dawa, sholawat anu sanad ijazah nangke bakal nyambung ke yang mulia Kangjeng Syarif Zainal Arif Al Mahmudi. Anu sanad ijazah nangke bakal nyambung ke Kangjeng Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Mungkin sanad ijazahna bakal nyambung ke Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul alil aziz. Mangga jemaah terus ayat jamaah mutu damang aya nu genep bulan eta ayo we kada mau cai dua ku sholawat dawa menikah teureun menikah sabar we aya jamaah teh rosa ngaranna cek geura dina Instagram abdi nu live tadi sore ngantosan Kang Rugi ngajemput abdi live IG jeung punana aya teu komen ka abdi kata si teh rosa genep bulan di rumah sakit Santosa Kopo ya Allah tos lumpuh tos teu tiasa nyarios usia di bawah 30 akhirnya tos jak meringkas sabar we eta mah ngada mau cebuna kalau sudah lumpuh tos tiasa mapah deui ayeuna mah pun biang pendarahan otak sebelah kanan akhirnya lumpuh sebelah kiri ayeuna tos tiasa mapah deui pandanganna normal deui maka ieu sholawat dawa bade dibagikeun ku abdi ijazahanana ya sanajan teu katalar atuh sakali saumur hidup ngalaman maca mangga bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'i dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'i shifaiha wa nuril absari wa diya'i diya'iha wa qutil arwahi wa ghidha'i ghidha'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin ya Allah. Amin. Sing diijabah. Amin. Anu periodik tulisannya sugan aya keneh teh buat posterna aya keneh. Oh ya udah. Jemaah, oke, sebelum abdi itu anu foto abdi aya 2 rupi itu. Aya nu aya tulisan sholawat dawa nu bieu aya nu henteu. Eta mah anu teu kabagian foto nu ngangge sholawat dawa, foto we ku HP dicetrek deh, hafalkeun tulisanana, amalkeun sadinten sakali. Ulah henteu nya, bade enjing-enjing bade sonten mangga pokona sakali sadinten amalkeun. Lamun hilap, ya ulah hilap we, sadinten sakali baca. Teu naon nuju teu gaduh abdas, nuju men, nuju nifas teu naon. Bahkan nuju nyicigan bawang, nuju dastar, nuju teu ditiung, teu ngiblat teu naon. Bari mapah, bari calik teu naon. Baca eta sholawat dawa sakali sadinten. Insyaallah ijabah sehat satarasna sakeluarga. Amin. Aya foto abdi nyebarkeun nya aya tulisan sholawat aya nu henteu. Gentosan infakna ku akang ku ece 5.000 salamar. Aya nomor telepon didinya. Niatan karena Allah kurang kuno kartosna kurang ngademel gedung tahfidz tempat barudak santri Al-Qur'an. Aya fotona gentosan 5.000 kenang-kenangan. Foto abdi engke tempelkeun dina tanang salaki tempelkeun dina tembok. Terus aya minyak sholawat tos disolawatkeun ku abdi jeung ku Al Ustaz Thalib Zen di Jakarta tos disolawatkeun minyak wangina raos eta minyak wangina beda tinu sajeun da lain beda lain biasa-biasa tapi menang ngaracik abdi gitu. Ulah wae ka mana-mana ece can tutup doa calik akang teteh calik woi calik kacan ditutup pamali calik bisi bahe calik tutupan calik. Mangga jamaah kurang tutup ku sholawat pangen minyak wangi gentosana 10.000 karena Allahnya
kurang gunung-gunung kata saya tidak minta sumbangan. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup doa usaha. Mas Abi. Ya, mangga jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dan liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Fahtazal 'arshu daraban wa istibshara wa zada al-kursiy haybatan wa waqara wa amtalat as-samawati anwara wa dajjat al-malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Sadayana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa lam tazal ummuhu tarawal ma'an min fadlihi wa fadlihi ila nihayati tamam hamlihi falamma shada biha rabbil rabbil khalqi wa du'atul habiba sallallahu alaihi wa sallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami anu mampu tati mangadate ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ayamik day ya habib salam alayka ayamik day salawat alayka ashraqal badru alayna فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام anu bade ngadamel cai doa canak caina sampureunkeun ka dieu. Anu bade ngadamel cai doa obatkan segala penyakit, rahmat barokah pikeun segala urusan. Canak caina cepongan kumanangan caketan ka dieu. Shalawatullahi alaihi alaika marhaban ya nural aini marhaban جاد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مؤيد يا munajat kepada yang tercinta Pangarsa Apih Kiai Haji Zainal Mutaqi untuk memimpin doa bersama kita mengaminkan setiap kalimat yang dibacakan. Marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Rahman.